si Romlah gugulingan bari ngomel letak bari hujan. Isuk aku dibuat esomi ku si Umi. Emosi lamun rasna lain si Umi mah da tahara rayang dititah. Kira-kira tuh da isuk-isuk majar ditapang neangan tukang sate. Teuing kumaha si Umi teh? Emang aya isuk-isuk nu dagang sate? Harek minta anter ke si euy. Aduh, mun salah eta teh si Anton. Anton, kenaon maneh diuk didinya? Oh, pagawean pisan. Bagi yang rumek ini mah pisan-pisan. Isuk-isuk ditubruk si Ito, penuh derita hirup teh. Tah si Anton si pisan-pisan. Arek naon isuk-isuk nanyakeun si Tita? Kunaon nanyakeun si Tita ka urang? Pisan-pisan ieu mah wawuh jeung si Itoh tiba heula. Sugan teh aya cageurna, beuki dia malah beuki jiga di beton eta ceulina. Toh, euing boga rezeki ieu. Hayu urang meuli bubur ayam di pengkolan. Hayu Anton, ih, kebenaran orang keur lapar ya. Dasar kamu ya, selalu tahu dari dulu apa yang aku mau. Nya cek euing oge si Itoh mah masih seperti yang dulu. Mun urusan lelebokeun ceulina koneks. Kudu mau korek atuh Anton, arek nraktir bubur mah, yang maneh we korek mah, jangan kayak mun geus adang bubur nyenet udud. Nya cek euing oge pisan-pisan si Itoh mah. Lamun lain urusan lelebokeun mah ceulina pasti konslet. Hayu ngilu. Ih, itu teh jiga si Itoh dah jeung si Anton gedeg. Pisan-pisan. Dialog si Anton eta mah. Itoh. Tahnya. Kenaon duduaan kieu? Isuk-isuk. Ya, ai bobogohannya ulah di tempat umum kieu. Bari dijajalaneun deui. Tah si euy sarua pisan yang si Umi isuk-isuk araneh pisan. Rek neangan angeun naon atuh euy. Jajalaneun jadi angeun.
eta teh ceuli atau sound system mun salah pasang kitu. Kutu. Naon maneh teh Anton? Maknya si Eis neangan angan kutu. Uyuhan teu lieur buka babaturan jika si Anton kieu. Di mana aya angan kutu? Rek diajar sabar ngomong jeung si Ito teh. Ya, Ito sahabat terbaikku. Lain angen kutu, tapi Kamang Jalal. Oh, maksudna si Anton jeung urang jalanan lin. Bener jigana kaharepna ai jeung sabar mah bisa ngomong jeung si Ito teh nya. Ito tah gitu. Ayeuna mah urang teh arek neangan masalah ieu. Oh, arek kasih rom lah. Ya Allah, nuhun pisan bisa ngobrol jeung si Ito. Ito, ayeuna teh urang tarik neangan masalah jeung kabalandongan. Oh, arek kasih rom lah. Arek ngomongkeun masalah ondangan lin. Hayu sadayana. Naon euy, tadi majar arek kasih rom lah. Ayeuna jadi kamangiana. Teuing ahlieur rungkat. Si Eis kunaonnya pisan-pisan jadi kitu ngomongna buat tipati maneh karunya gelis-gelis pisan-pisan jadi ngilurungkan. Aduh, hayu meuli bubur teh. Hayu pisan-pisan atuh. Nu uing pisan-pisan mah. Dur hujan, dur angin, duduk kui antik di buruan. Hayu pangeran urang kawin, romlah cantik geus nunguan. Dur hujan, dur angin, duduk kui antik di buruan. Hayu pangeran urang kawin, romlah cantik geus nunguan. Si Eis isuk-isuk arek ka mananya? Eis. Punten. Salira sanes ngageroan teh. Si Eis kunaon ngobrol jeung kakak kitu nya? Eis. Kain salira geuning. Kiraku ya kieu aya jurig. Hor, itu geningan ku cari kau kesana kemari. Ai pek teh aya hareupeun. Romlah, aku ada perlu padamu. Kagok lah loba gerohaneun maneh we atuh ka dieu. Baiklah kalau begitu, aku ikuti apa yang kamu mau. Ngadahar naon maneh Eis eta ngomong meuni ciga pidato wae ih. Bae atuh sakali wae mah san pisan. Nih, dialog si Anton eta mah. Komlah, engke teh datang moal ka kondangan si Popon teh. Nya puguh atuh umpamana kita menabung semakin banyak orang yang kita hadiri saat diondang. Nah, nanti saat pernikahan, khususnya pernikahan bersama Pangeran Duloh, nanti banyak orang yang hadir. Hayo we Duloh nyencle. Terus mana ya rek make baju naon ka kondangan teh? Nah, kahayang nama make kabaya bodas, calana sontog, sepatu bot, sabari nyolenang samurai di tukang. Tepangin sapoe teh nya maneh mah Romlah. Jiga nu kasurupan jurig tahu bulat ih. Sakalian atuh Romah tah dihareupna di dieu tah. Kagantungkeun jam nengnong nih nu enak kereta api nu sagede lomari teh. Tah gitu puguhnya teh. Kieu Eis, urang mah arek minjem ka si Bibi. Nyaho meureun kumaha padandanan si Bibi geuning ih. Bunga poe ciga nu arek ka kondangan wae. Ciga jelema nu loba gawe wae ih. Padahal mah
Tepira ek meuli upan yang ngusep salakina. Iya enya. Urang ge ieu teh nya Romla boga baju teh anyar can dipake alus pokona mah berkondangan. Tapi nya eta urang teh teu boga kerudung nu pas. Lamun meuli ge nya jauh kudu ka kota aya waktu mepet kieu. Ih sugana atuh maneh boga Romla kerudung itu nih segi opat gini warna teh warna krem kitu boga teh. Tomboroning boga ngaranna gue karek ngadenge. Coba balikan deui arek diapalkeun. Eta gening Romla kerudung segi 4 paris gini warna krem gitu warna krem gitu nih. Sugana we aya geus nyaho ngaranna mah. Arek ngilu ngabantuan, arek nginjem, sugana anu bogaeun. Nya atuh Romla bantuannya pak neangankeun. Ge atuhnya Romla arek balik si Abah bisi neangan. Isukan pokona mah barengnya init kondangan awas meneh mun ninggalkeun. Nya atuh bareng da susorangan mah era. Mun bareng mah nyokot sanggup parasmanan lobat teh moal era teuing. Tinggal ngomong tuh si Eis kakurangan, ieu cadangan si Eis. Nya geus ah niat busuk maneh mah da. Ge anya see you next time. Bye bye. Assalamualaikum Neng, ada rencana Neng guys? Sang pangeran, bade ka mana isuk-isuk kieu? Asa ngimpi kieu ih. Nyata atuh ari Neng kurajin isuk-isuk. Ari akang isuk-isuk bade ka mana? Menira rusuk itu juga si Eis ih. Ih akang lucu, maksad gitu. Mohon maksad Neng. Nya memang si istri ti dieu bade ngabadamikeun ka kondangan. Ngan hanya ka si istri neangan kerudung cenah teu meunang-meunang. Ieu mangga atuh di kantong heula nya. Ih kururusuhan teuing di kantun meureun lain di kantong ih. Kebeneran aya tempat sepi euy. Neng euy sayang tiung naon nya. Aduh aing mah mumpung babaturan Neng Eis masih dicai. Arek nyoba ieu suling aing mah. Suling uing rek nyoba naon anu dipikahayang ku baturana si Neng Eis. Sigana bener gitu ieu gelang anu dipikahayang ku babaturan Neng Eis nu sok nyebut pangeran ka uing. Rek nyoba hiji deui suling tiung naon anu dipikahayang ku Neng Eis. Bener gitu ieu tiung anu dipikahayang ku Neng Eis. Iya mah kudu buru-buru kasih Neng nusok nyebut pangeran ka uing mumpung kene masih dicai. Neng punten. Akang, wih deui aya nu ka kantun. Nya ketang hilap.
hate abdi tadi cana ku akang. Kedap, akang bade naros. Ari neng hoyong naon tah ayeuna? Hoyong dicintai ku akang pangeran sepenuh hati, jeung hoyong gelang anu keur viral ayeuna. Gelang nu kieu sanes? Ya Allah, beres pisan akang. Kunaon akang masang apal nu kusim abdi di pika hoyong. Kaleresan ieu mah. Tah mangga upami kaanggo ku neng mah. Pangeran, ya Allah, aku tidak bisa melupakan hal yang terjadi hari ini. Sareng neng tiasa teu nitip ieu kanggo si neng gelis teh ya. Nya mangga abdi saumpama pangantar paket yang akan selalu amanah, mawadah, warohmah, wajejeh, waneneh. Pada sistem COD mangga eta mah da telangkung pangeran. Nah ari si neng tina paket jadi karena doa panganten kuat ngaran tetangga kacanak sadayana. Tah ieu neng nitipnya omat kan ulah dibuka kene ku si neng eusnya. Siap pangeran, apapun titahmu akan aku laksanakan sepenuh hati. Nah ari si neng ya gitu atuh mangga di kontan. Ih si akang, sok aya-aya wae di kantun atuh. Iya mohon di kantun. Kaget eta aing nebos suling si Duloh menang bisa ngabulkeun naon lebih kahayang, tapi aneh eta suling ku si Duloh nang teu dimanfaatkeun ngan ukur sabatas nyumponan kahayang neng eus. Aing rek ngadodoho eta saat si Duloh lewat sulingna rek aok ku aing. Tuh geuning pucuk dicinta ulah nu nyerihun tuh maksud teh ulah pucuk dicinta ulam pun tiba yang dinanti mau lewat ke sini. Aing rek nyumput arek maok eta suling. Neng eus nu geulis teuing kumaha ieu hate? Naon teh? Manawi eta kerudung tiasa katampi. Pami mah leres neng hoyong kerudung gitu. Hah? Aduh kumaha ieu suling? Di pauk batur. Kamana suling uing? Aduh kumaha ieu suling di pauk batur? Ya Allah. Ya Allah. Ieu teh suling naon? Make betah di uing. Itu ning suling teh. Hei mane? Aing kapalang baseuh. Eta geuning suling teh. Hei mane? Saha tehannya? Asa nembe kemah. Pisan mana tong lebah hitut tong lebah ngomong lah jeung naon maksud mana eta beungeut di kasep-kasep pisan mana hayang loba nu naksir lin kumaha ari akang ngomong teh ni siga tukang tambal ban lah teu tarima aing sarua-sarua jeung tukang tambal ban tampolong kaleng balut di talian tong ngomong ganeng gaut sakalian.
Teungel ku aing. Naon ieu? Dekeut saya jurus aing. Hei manusia riweuh. Uing di luhur ya. Bisa naik teh maneh? Lamun teu bisa, ates ya. Ampun dulu, ampun, ampun, ampun. Uing geus turun ya. Ampun dulu, ampun, ampun. Cager sia. Atur nuhun dulu, atur. Kela. Ayeuna bagian mana di luhur? Kaluhur sia. Kenapa dia dulu? Kenalan sia. Ampun. Turun. Aku salah. Gelo eta jelema. Boga ilmu naon nya. Teu ngarti aing. Kamana deui eta jelema teh? Hirupnya kieu. Mending nyuling heula aing mah. Kamarana jelema teh. Turun cangkel oge ieu.
tentunya jangan lupa untuk terus nonton Baraya TV. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan tentunya untuk para penonton setia Baraya TV untuk terus stay tune ya. Karena nanti kita akan ada judul baru yang tentunya akan lebih seru, Heboh, dan tentunya menarik.